seueurna pakemu. Mun tema anya urang di dunia aya pakeu, aya kasulitan, masih keneh aya wari pulang pun tangannya. Tapi di akhirat teu aya urang rek nyungkeun tulung ka saha, ibarat urang sorangan. Ka mana dia nolongan nyungkeun tulung urang? Kana amal saleh urang. Nu mawi dina amal saleh teh urang ulah ngalap cukup kudu aya. Lamun urang tiasa amal saleh anu berkaitan hakullah, urang kada tiasa amal saleh ka hakul adami. Teu cekap urang ku hakullah ibadah disebut ibadah ritual, tapi urang dina amal saleh ku ibadah sosial. Sabab ayeuna urang fokusna dina ibadah teh ibadah ritual, teu dugikeun kana ibadah sosial. Samantawis ari ibadah anu disebatna amal soleh mah amal soleh mah kedah saimbang. Cobi orang ninggal dina takrif solehnya anu tiasa nyaangan ke dina poe akhirat teh kumaha nya amal anu soleh, amal sanu mana anu alqaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Eta teh nu amal soleh anu bisa ngadegkeun kana hakna Allah jeung hak hambana Allah. Kita amal soleh. Ibu teh getol ka masjid berjamaah, tapi jeung tatangga pasea wae teu soleh eta teh. Sosial mah rajin, jeung tatangga mah kerja bakti, tapi tara ka masjid, tara berjamaah teh salat acan, eta kitu soleh. Janten anu soleh teh nu kumaha anu bisa cecang di akhirat teh anu amalna teh bisa nyaangan pikeun bisa ngadegkeun kana hak Allah nyata ibadah ritual jeung hak bambana Allah nya ibadah sosial. Ladang salat urang, ladang saum urang, ladang ibadah anu sanesna teh sing ngajadikeun sosial. Matak ulah nganggap enteng kana amalan anu alit. Sabab ku amal anu alit eta urang bisa salamet. Amal soleh teh teu dianggap enteng teh. Matak amal ibadah sosial anu alit teh nya ulah dianggap enteng. Tiasa janten urang